Assalamualaikum. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul ladhi utawi ikila iki iku urayan kang bangsa lafaz. Salatu wara'an Nabi salat ingsun ing dalam saburian Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiayan mutinyahun mana wara'a di tafsiran khalfahu ing dalam saburian Kangjeng. Nama berarti ka Kangjeng. Lamratin hiya utawiya imra'ah Ummu Ka'bin al-Ansariyah. Iku nyi Ummi Ka'ab kang bangsa Ansor, seorang wanita Ansor. Pupus tuwufiyat saleden wafati ya Ummu Ka'ab fi ahdin Nabi ing dalam masa Kangjeng Nabi sallallahu. Fagoma Rasulullah maka ngadak sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati nanyolati alaiha ing atase Ummu Ka'ab wasapoha ing dalam cangkeng imro'ah. Posisi Kangjeng aya di cangkeng sirahna kakatuhu. Jadi kebelah katuhuan imam. Sebab dicangkeng kakatuhu, dicangkeng kasirah, yang dicangkeng kasuku, eta gedean dicangkeng kasirah. Matat fi nifasiha bisababin nifas, tegese kalawan sabab nifas. Wahiyalan udaini basiku alwiladah maksudna manak ngalahirkeun maut. Pakoma wasatuha inda jizatiha tegese ing dalem sanding bobokonge ya Ummu Ka'ab. Wadzalika lan utai mangkono kiam lias turha darapon yen tah nutupi zalika ing Ka'ab. An a'yunin nas saking pirang-pirang netra manusia elat. Tagangjeng Nabi posisina dina cangkeng supaya mait katutupan di pandangan manusia nuaya di tukang. Ikul hadis utawi kilaiki kuswiji piki hadis hiji utai kang awal masyru'yatu shalah alal mayitah. Iku den syarakeun nyolati ngatase wadon kang mati minan nisa. Ing birang-birang wadon sawawon kana tausa iku padautan aya ento yantana ya maitah iku kang nipas au haidon atawa iku kang haid. Au gaira zalik atawa liyane haid. Sanajan awewe nipas maut mah sholatin bae, sanajan head sholatin bae. Besi ke orang jadi kiai anyar di lembur aya nu nanya masalah tad bulan. Aya awewe head maut sholatin teu ulah atuh. Panya mah teu meunang salat atuh di sholatin ge ulah. Besi kitu doang. Cacablakna sumut orang salah. Dalilna kos gitu cenah jaker hirup na penting salat jadi menya kudu disolatin. Wah iya Ustad kudu nyeun kitab anyar ya. Ki Golkar 2 wukuful Golkar aduh parah jasa. Kiai mah baca nu ka Golkar gitu. Habib ge sarua. Tawi gangga bengga wukuful musolli ku kadege musolli. Dawazatil marading dalam sanding cangkeng wong wadon. Amarajulu anapun utai wong lanang bako fa indarosi maka ing dalam sanding sirah rajul. Namun nyalaten lalaki ma posisi imamna dina sirah tayat lamun sirahna dikakidulkeun di urang.
Namun aya mayit lalaki kemudian sirahna dikakidulkeun posisi urangna dina sirah liwat seetik dina sirah mangga dina sirah tata orang nanya ke mana ya sirahna ieu cenah ieu kieu oh di dinya urang mana ya sirahna di dieu cenah ieu di kaler masalah deuk di kumaha-kumaha ge masalah ngan lamun urang nilik afdol eta adalah dikakidulkeun ulah sok dijadikeun masalah kos kitu teh ayo bade ku kumaha ge asal urang posisi urang sebagai imam bisa acenah ieu mah erek dikakidulkeun ngan imam ayana dicangkeng ulah ditoel-toel di forum mah ulah antepkeun we teh nu sok toel-toel di forum bahaya engkena moal boga adab lantaran teu adab kecuali salah jasa ulah antepkeun bae kitu lah aya di forum antepkeun bae geus kumaha ge heulanan lah nu penting mah sah bae ikul hadis udawi kilai ge mana tadi qala Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Abu Yusuf lan Imam Abu Yusuf ngucap-ngucap lafaz yaqiful imam wal ma'mum nadban ngada sabda imam lan ma'mum ala sunah inda ajizatil marati dalam sanding babokong wadon nalika awewe kemudian dikakalerkeun eta katuhun imam cek Imam Syafi'i cek Imam Ahmad cek Imam Abu Yusuf ieu posisi imam dina cangkeng Amarrajulu fa'indarasi adapan utawi mayit lanang ma ikut tetap maka ikut yang dalam sanding sirah rajul. Eta lamun lalaki kakarak dina sirah mun sirah mayitna dikakidulkeun. Jadi dia teh ngan saukur kitu-kitu hungkul. Kota dijelaskeun geus maklum. Kidul kalerna lantaran geus diuraykeun dina tuhfah. Ngantak tinggal di tele we dina tuhfah. Tuhfahna ge can boga cenah ge ulah loba omong atuh sia. Lanan batur mah geus uray-urayan urang mah kitabna ketan boga sok bade kumaha teh tuhfah. Serem kadang tuhfah raudhah majmu. Horeng letik jeung majmu sarif mah. Yasinan teh li alayakuna darapun yantana ya imam naziron ila farji darapun yanta orang ana ya imam iku kang ningali maring farji ni iya roju di khilafil marah kalawan perbedaan wong wadon iya elat tementak elat iya dipermasalahkan ku ulama nyelatan kurang tepat berbagai-bagai ulama rame luar biasa ngelatan ieu kurang tepat lamun layeuna lalaki disolatkeunana ku imam posisi imam dina sirah nu dimaksud supaya ulah neuleuk kana farji eta teh dipermasalahkeun teh elat eta teh wah ieu didebat rame kumaha karamean kiai ngasurayanya rame babokna mah Digilabil berarti kalawan berbeda wong wadon baina maka satone marah. Tahu komis itu tanya ikut tetap ing dalam tatal kopsi ikut tetap ing dalam asor-asoring kurung. Kama wal galib kaya barang kang utama iku kang galib. Mapan di kurungan biasana lamun mayit awewe dikurung ke make naon garap rangka mayitnya naon ngaran pasaran keranda jadi teu kageuleuh mamana namun lalaki mah pan teu sunah di kerandaan asli na baheula jadi lantaran tengondang nanaon lalaki mun maot nu nyolateun lalaki nu disolateun lalaki masalah kan masalah tuh dek masalah kenaon masalah keuneu pardi urang ge boga tapi lamun awewe mah pantek susuna kadeuleu iya kan ayo di teh pelebah pardi na kadeuleu komo mun denok
Asal ngada-ngadenok wis lain deui. Kumaha coba lamun imam nyanyaho ieu nu maot narangda haju denok susuna mentol kaluhur sakumaha gunung santri. Bujurna waduh kenyolateun Allahu Akbar nu di deuleu susu. Nu eta tah beusi kos kitu tah ngabahayakeun komo imamna pantar-pantar habis berojak ngomong moal beres. Pancenna kiai nya moal beres doana masih zawij nih keneh. Eta beres kana eta untuk mengundang supaya ulah aya fitnah maka di kurungan awewe. Lalaki mah teh di kurungan kan nu nyalateun lalaki kecuali mun nyalateun awewe. Pen dari urang mah nyalateun lagi. Ieu kos kieu bae ge teh ku ulama dipermasalahkeun. Urang mah pantilok nyaho ngamasalahkeun kitu. Urang mah nyaho ge mun aya pilgub, aya besumbangan, aya pilkada sakedeung deui geus ditungguan bae ku rohimana ieu. Cenah tim sukses datang. Tuh, urang mah nu ngamasalahkeun kos kitu batur mah teh ngamasalahkeun kos kitu ulah sampekeun ka jadi fitnah. Elat akur apa henteu masyaallah ngaji teh datang ka dinya batur. Wa kufu lan utawi gandege ya imam. Itu indah wasatiha ing dalem sanding cangkenge ya mar'ah. Itu ikut tetap ing dalam sanding cangkeng yang marah lias turoha. Darapan yang tanutup ya imam ha ing marah an ayunin nasaking pirang-pirang netra manusia. Numantak di pelebah cangkeng supaya mayit awewe katutupan ku imam sehingga makmum bertenele ka mayit. Sajipir jadi kurungan pan wal masyhur indal Hanafiyah. Dewi kal kang masur ing dalam munggu imam kang bangsa Hanafi ayakuma. Kuyentang ada dia imam manir rajul minar rajul saking mayit kang lanang wal mar'ati lan wa mayit kang wadon. Eza sadri ikut tetep ing dalam ta beneran dada. Cek imam Hanafi marek lalaki rek awewe. Kemudian gitu sirahna ye di kakenjakeun ta eta teh kudu dipelebah dada bae geus kaberek lalaki rek awe dina dada na bae. Naha make jeung dina dada sebab elat ieu maka bae Syafi'i Hambali itu Hanafi elat liyakuna ma'zamul mayit yaminal imam. Eta teh ma'zamul mayit supaya aya dikatuheun imam, gegedena jasad mayit supaya aya dikatuheun imam eta mah seluruh mazhab. Jadi posisinya di mana supaya gegedena awak mayit aya dikatuheun imam tinggal kitu bae eta mah. Jadi supaya ulah ragu-ragu deui geus aya cenah dina dadana rek lalaki rek awak mun dikakalerkeun, mun dikakencakeun sirahna. Waqala Malikun lan ngucap Imam Malik yakumu ngadag ya imam minar rajuli saking mayit kang lanang mah inda wasatihi ing dalam sanding cangkenge ya rajul wa minal mar'ati lan saking wadon inda man kibya ing dalam sanding pundak mar'ah. An Aisyah wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walinuriyatihi zahirun bi kulli syai' wa li itlaqihi wa ihatatihi mutakayyifun bi kulli kayfin. Muqayyadin bidzalik. Kulantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara jeung itlaq ke Allah hartina ngawangku Allah ke seluruh perkara mutakayyifun bi kulli kayf turti di kaidat ku kaif. Eta mah ulah diomong nu kos kitu mah kuduna dirasa. Jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun.
Urang lamun belajar ngaji alfiah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiahna kudu geus menguasai ilmu alfiah. Ajarkeun kuari mubtadaun zaidun wa azirun khabar ingkul da zaidun azirun manitazar. Saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun khabar teh itu azirun isim sifat lantaran hakikatna khobar mah adalah sifat mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu sakumaha menang na hiji mausuf disifatan ku sababaraha sifat geus kadengena ngeunaheun kudu ngadengekeun anak dibentukan zaidun azirun jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh oh jah heueuh tah eta teh ngaji nahwu. Mun kuari ngaji ilmu nahwu, ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon, teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wakamagahan alfiah heulanan tah. Ulah wakamagahan alfiah lantaran nyanana kiai ari nu sok dijieun mubtada sih ulah sok loba omong sia. Pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun bae geus kos kitu bae ti diturang kitu bae. Teu bisa gitu, atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti deuk nganyahokeun mustaq minhu. Deuk nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir. Terus kadituna wa indal istilah taghyirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi muzim sulasi mujarrad aya 6 bab. Sulasi mazid aya sabaraha bab. Terus aya mujarrad aya mazid, terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid. Nah dibentukeun ku urang. Kos kitulah ngaranna ilmu sorof. Guruna kudu nyaho heula. Besing ke ditanya ku murid, "Kiai, kula mah puyeng biasa aya 2000 kali manaon?" Kula sok loba omong. 2000 mah 2000 bae geus. Lain eta mustaq minhu tina naon? Ieu pokona mah 2000 mah ti dituna bahwa 2000 baca ka madrubun. Ente mah kali mana kali ulah loba omong siang geus aing mah puyeng aya ditanya ku sia aya ditanya ku batur leuwih puyeng oh berarti guruna teu menguasai moal bisaeun nyana ka mustaqbil doribun di mustaqtina naon madrubun di mustaqtina naon eta istiqaq apa istiqaq sogir apa istiqaq kabir moal nyahoeun tah lamun jitu mah oh doribun di mustaqtina darbu eta istiqaq naon ge istiqaq sogir ai ngaran istiqok sih kumaha poho deui mama ge oh tuh komo muridna meureun mama ge poho eta ngan deres istiqok ke bab wado nyaritakeun panwado ta eta teh kudu nu jitu urang rek magahkeun Fathul Muin kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin eta mah kakarak ge ngaji kos karar itu. Tapi lamun urang ngaji hikam lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin lain jang bacaeun. Terutama ngaji hikam wa aib jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Onam tama lumrah oh masalah tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa. Boro-boro rasa guru tarekat ge teu boga. Aju ngaji hikam sasar sia. Cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur Mama Sotibi mengharamkeun ngaji hikam Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam ulah sok ngaji hikam Mama kitu di Bandung teh naon gara panyaungan Mama panyaungan kitu ngaji hikam kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar eta kunyana teh dibaca diliwat bae ieu malantaran hese cek nyana ieu hiji teu ngaji nomor kadua encan datang ka nu dicaritakeun diliwat bae teh mama panyaungan karapik oh kuari mah kaluaran aliyah ngaji hikam aliyah ngaji hikam SMP lain SMA lain si orang sanawiyah Allah ngaji hikam tampilingan nu magahanana kudu nu nyaho jamun ngadengikeun mah sanawiyah aliyah SMA los
Allah sama orang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga. Ai kadatang bae tu kurang dengikeun teu datang bae tu tinggalkeun. Tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam. Mantak hikam aya 3 rupa surahna. Sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam-hikam bae. Naon sebabna? Ieu mah deuk nyaritakeun rasa. Deuk nyaritakeun rasa dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku Syekh geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani. Deuk nyaritakeun wisata ruhani hikam mah lalakonna deuk datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teu boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji tarekat mah pajar aurad pelet. Pajar aurad kajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus tingkatanana datang ka mana aurad teh. Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana, kumaha. Mantak hese di awalna ge geus dimimitian idfan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jelemana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam, cak hikam ge idfan wujudaka kubur wujud maneh ti adil khobul. Tuh di leuweung. Di taneuh anu sepi leuweung. Eta keur carita zahir. Pada tete maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk. Maksudna deuk ka Allah doang. Mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut kene jeung pamarentah, peuncit teh jelema. Teucit sasar sia bakalna. Ulah diaji ku nyana mah ngadengekeun bae. Tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji johar maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji fatul muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam minhajul abidin ge minhajul abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah. Asal baru galugot teh lah ulah di surah. Boro-boro eta. Ieu bae ge ieu non gara-garana Kifayatul Azkiya. Tah Kifayatul Azkiya sing hade. Kifayatul Azkiya teh nyaritakeun syariat, nyaritakeun tarekat, nyaritakeun hakikat. Lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru. Sebab engkena salah ke akibat dari surah nu salah engke ka dituna mal beres. Nah, ieu pan ieu berita hikam takos kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai ujung-ujungna hulul pan. Sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara eta lahir di tiap-tiap perkara. Sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara atuh Allah teh mutakayifun bi kulli kaifin cuman gair muqayyad. Mantak bahasana kieu. Aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri. Kaula rahasia manusia, manusia rahasia kula. Wah, puyang bang urang geus kesitu. Kek kumaha? Kula teh rahasia manusia, manusia teh rahasia kula. Aing teh nyieun ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut. Lengan, beteng, kubul dubur suku. Di jerona aya kolbu, di jerona aya jiwa, di jerona aya ruh. Eta teh jijieunnan aing, nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing. Ti aing, ku aing, ka aing. Eta teh bahasa Tangerang tah. Lemes tah eta teh. Ti aing. Ku aing ka aing. Bagaimana Allah mah kos kitu ge.
Geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan. Sia dahar, sia nginum, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia nangtung, sia diuk, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan, eta teh aya aingan. Dek berangkat, dek balik aya aingan. Sia ulah hese-hese neangan aing aya di sia. Kebal-kebal mah aing teh pangeran. Hikam teh kos kitu. Hese dicaritakeunana lantaran teu marasa. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Lantaran aing makos panon poe teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mapan mukhalafah lil hawadis. Ari panon poe mapan ciptaan Allah maknya urang nyontohan Allah ku panon poe. Sasar sia. Hikam dah. Cek satu ilah ieu mah keur carita bae heulanan. Urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing. Panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot. Eta teh sifat teh moal bae pisah jeung mausupna. Caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe. Di mana-mana aya sia aya Allah. Moal datang ke kitu aya langit aya Allah berarti. Aya bumi aya Allah berarti. Aya sia atau aya Allah. Aya tai kebo aya Allah. Oh Allah tadi tai kebo. Bisa nyembah ka tai kebo. Atuh ieu kumaha tuh? Teu kumaha atuh ilah. Ieu mah keur carita bahasa batin, bahasa rasa. Dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna. Rasa aing teh dek dibejakeun ku kasia. Ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki keneh suweg. Nya suweg sia. Ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia ma alamna alam didinya keneh. Geus lamun sia masih keneh TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setik-ketik. Sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setik-ketik aca. Eta keur carita metode komrasa. Kuari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat. Aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah. Masih kene urang di syariat moal katempo bae Gusti Allah. Kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat. Sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah. Ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah. Atuh ulah salat bae atuh beuki parah. Salat bae ge can datang ka Allah kumaha teu salat nyung sabesia. Tuh. Dibulak-balik ku sato ilah sia macan paham kan encan lantaran teu boga rasa henteu kudu kumaha atuh piceunan heula syariat aya nu ngaran syariat naon dahar supaya boga tanaga piceun ulah dahar sia aduh atuh teu kuat mun teu kuat dahar bae salat biasa bae mun teu kuat mah aju naon deui ulah sare sebab sare mah syariat atuh lamun teu es mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe, malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif pada nu di imahna. Geus aing di dinya mah ke mama punten ai kitu, mama teu dahar mama ge. Panggerengan sarua, ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula. Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah ulah guguru. Aing ngajatilok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibentak teh mun dipentak embungeun lain kudu make selembaran. Asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Menya tarekat si kos kitu. Hayo gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku. Mal beres. Lain kitu tarekat dipentak ih dia teu aya. Assalamualaikum. Teu bisa. Maksudna kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama? Ndek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah
Di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah. Ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiainya jeung geus diobatan ka mana-mana ge jeung geus hese. Geus we tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh pun kamari atuh pasrahna. Tuh wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh takarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan apa geus beak lamping. Geus beak sagala geus ka Singapura sagara kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah ai kamari kunaon teh kumaha Allah. Tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang, moal wali, moal jadi wali. Ai kitu wali ti lokal rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah, oh hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama, saha nu babari jadi wali? Lain wali mujmir mah. Atuh hese nu mancak sapi jeleumana mun teu ngaji tauhid heula moal beres. Endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada, basor Allah teh aya di dieu, kudu kumaha singkabkeun. Nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa, aya jelema kahalangan ku jabatan biasa, aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa, tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka wusul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh? Ulah singkapkeun eta sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat. Mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas. Kudu kumaha? Lain da endek usul ka Allah. Aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu. Gagerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat. Mantak wali mah tilok salat. Mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali. Tewak rante. Kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese. Lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese. Di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai. Endek ibadah, endek talar naon ieu pikihna. Sapina. Lumayan geus. Juz ama talar apa henteu? Ikro macet. Ikro. Iko hese jasa jeung Izazul. Rohim kita jadi imam Jum'ah teu kuat sabih-sabih saja. Teu kuat tetep waduha bae jeung alam taro. Teu kuateun sabih-sabih acan komo surat Jum'ah mah geus teu kuat bae lah pokona. Saya teh mah wali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha jawali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat angel, kadang-kadang salatna teh lalaunan, kadang-kadang cepet salatna. Kadang-kadang wali mah salatna teh kitu 5 rakaat zuhur ge, kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali atuh nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang, salat geus hese diamuman ku urang, keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantak kudu sering-sering meuli bako urang ieu. Tah hese. Mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah. Sebab ieu teh aya 3 tingkatan, alam urang atuh make syariat, alam malakut make torekat, alam jabarut engke makena hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Aya rukuna mah sarua, naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta hese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di Beredet sebarang kala pun. Beredet sebelah balik di Senayan enggak?
3 juta kan? Lain bensin eta ge. Tak eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tah mah kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio kok. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Geus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur we. Sia. Habib goblok meureun. Ngaku guru tarekat sia. Geus, mau dipanggihan deui ku aing. Geus, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Geus. Bagaimana ngobrol, udah Habib, pulang aja. Ente nggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib, pulang. Ya nggak geter-geter dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru tarekat. Guru tarekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara tarekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun teh mah mutiara, geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna, engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tah ngaji metode. Engke afalnya jeung ahwalnya na katemong sorangan norekatna. Penting nanya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rohim kadele kurang hudang Rohim. Naon kumaha? Matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rohim beureum, nyeri mata tah mah. Geus pokona kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Henteu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae, kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajen teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan, biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikeun ka jasarkeun manusia. Mata keur ieu pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, "Kiai, ana mau marhaba ya di sini." "Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba." "Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan." "Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi." "Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang." Marahnya na, aing marah deui, imah aing sia. Baik sia imah aing. Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Eta ka Bib Rajak datang ke dia ngarokok. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mah katempo kajen kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke antina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna, sia geus aya rasa aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ya, berek lain doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu ese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Eta ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo saudara. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun wabiak lancar ngelalna ieu masyaallah qala suqala jepala la qala belaka qala ngajalkeun wana kali tanya terus qala pala geus lancar ieu budak ngabdiun
Mabni wa mabni wa mabni wa mapolon. Elna kalau hada bila kolab. Sia nu teu ngaji mah puyang sia. Ai Haji Hamid mah moal puyang nya na. Bang Parantina. Tuh elna kalau hada bila kolab. Naon eta? Nakal hada bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia mah nyaho ieu. Nya tah, geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil, bisa jurubiah, bisa ngelal, bisa ngasal. Sok ngasal sia, ngasal. Gitu bismillah makhudun. Lu sok bukanna bisa bae geus. Nah, naik sia kuari geus alfiah. Nu mantak dihiberkeun ku guru. Guru ge deuk ngahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cerita kau gitu, kau mau batin, nyahuin jasa anu ngadidik batin. Lain haju guru torekat zikir diantop, tilok kapanggih jeung guru, tilok diugan ku guru, datangna alhamdulillah cenah kiai, kula ieu geus bisa datang ka kitu. Naon datang ka naon? Dairatul Kubro. Sabaraha taun sia? Kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro. Hebat amat sia ngelehkeun aing. Kos kitu amat torekat. Nyaritakeun Dairatul Sugro, Dairatul Kubro ge engke wayah naik karak dicet teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu. Lakonan bae eta. Oke, mulai di dia. Sok, naik kanyahoan, peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan. Ku guru tah di mana geus der. Beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian. Teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah. Duh, biar yang ngimpi anu kapanggih jeung anu Yes, engke kanyahoan. Tet. Beres. Tangke naik sia teh. Tah engke ti alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasut garana alam manusia, alam nasut seluruh nu hubungan jeung manusia. Syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut. Mulai guys beda tina leumpangna lain, diukna lain, daharna lain sorangan. Nah salat naga geus lain deui. Nikmateun salat naga Allahu Akbar. 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya. Padahal mah teu hitut. Padahal mah teu ngomong, tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas. Beda jeung waswas mah setan. Ieu mah lain. Kunaon atuh? Apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat. Luhur berarti. Geus luhur Pak. Atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu, ti Allahu Akbar geus batal. Ti Allah. Mau salat tujuanna. Atuh salat fikih mah emang kos kieu. Salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Geus bae bismillahirrahmanirrahim. Aing motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari Magdul alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh besi kabur hujan. Ieu tuh salat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus mah keur leumpang salat, keur diuk salat makna salat. Nah, kuari mah datang ka alam malakut, tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun. Walinu, tah indek ngabahas walinu renya ti angel. Angel asal mah kabahas di jam 12 kurang ieu. Sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantak nya mah dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat urang mah aya salat aya rebo wakasan salat aya subuh qada. Atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge teh emang sengsarikeun.
Atau mang sangserikeun geus kudu nyaritakeun salat Rebu Akasar, ayo masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isin atuh. Cek malaikat budak ayo salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala meureun ayo subuh nu fardu. Itu beres sih budak. Ya Ustad Golkar kajian ngomong guys. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge. Kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa. Rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocorengit atel bae. Dicocorengit atel bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolil batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna, tiris karasa lesir syariat. Begitu geus datang ke 50%, urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu nanaonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadenge naon hiji be Allah. Pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah. Sedangkan Allah na aya di dirinya na. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia. Penggerak sia teh gerak aing teh. Atuh kuari mah aing teh pangeran. Sia teh cinta ka aing. Atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh. Eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kali syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuari mah lain perkarana tapi sinar Gusti Allah na carita sinar berarti Gusti Allah na atuh kuari mah hese nyaritakeunana lah kaditu nama manta kurang teruskeun bae ngajina. Kumaha wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang kadinya atuh walam yasadhu jeung can nyakian kadinya bahwa amal basiroh eta mah jelema buta mata hatena pos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran encan pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku sekupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana sa. Nah, kahalangan deui ku Golkar, kahalangan deui ku PDI, kahalangan deui ku MUI, kahalangan deui ku Depak, kahalangan deui. Terakhir kahalangan ku salat. Allah kahalangan salat. Urang mah maksudnya salat lain deuk Allah. Ngahalangan. Matak ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh muka karak mimiti ngaji mah. Berarti aing ulah salat. Teh hikam teh sing hade nu manta ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula. Ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah. Ai logot mah teu nanaon, ai di logot mah sia menang logot ti guru, logotan teh ulah disurah ulah. Engke na sasar. Mimitina mengenaheun ka dituna sasar. Aja ngabohongan diri sorangan can datang mah. Bohong. Sakumaha urang ngawurukan alfia urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar. Engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin. Cak nu ngadegeun pan Zaidun Doribin ieu. Engke ge kitu tah, lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa, engke lah ahli hikam nonton TV. Ahli hikam engke dibawa ku lurah titah naon? Ngukur sawah batur. Penting etis, tukang ngaji hikam
tapi nyana dakwahna di pendopo. Hampura pun. Lain tahapan bapak gitu. Nah, mentak cek di diri nage panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nucan boga rasa lantaran hese nyarita kenana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna. Kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana. Engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasud atawa encannya tak encan datang kadinya fahuwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun tetean musyahadatil haq di halangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunna na caki musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema anu henteu deuleu bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di ditungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananana wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarakal majruhu ila jarahim muhlikin lan lamun ninggal sapa wong kang den tatuan ila jajarhin ing narekahi tatumulikin kang ngarusak pamata maka mati ya majruh wajabal kisasu maka wajib apa kisas walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang orana den itung-itung ya ma'in ing kang ngerem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian arekang turun miring hatta halaka malah mati yasa khos pahadarun maka iku kang kasia-sia awa mugrikin atawa banyu kang ngerem la yakhlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrikillah bisibahati nanging kalawan ngojai failam yahsunha maka lamun ora bisa ya sakhosa ing sibah au kana maktupan atawana ya sakhos te maktupan iku kang den gapit zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha wa ilmana lamun nyegah mina saking sibah apa aridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngenen dan ngus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh ente pernah mondok mah sarua bae jeung daleukeut bongan sia teu marondok baheula wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa inam kanatsu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakhos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing
Fataroka maka ninggal ya sakosa ing si bahafala diata fil azhari maka orang diat iku wajib ing dalam mungguh kaula azharo finarin atau ing dalam genium kinul khalasu minat kangkongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakhos fiha ing dalam nar fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping do pinari wa jundan ikut tetap ing dalam geni utawi wajah kang wani urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah, nomor kedua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang, kedilumah kanggo Mislan bin Saitem, Said bin Sartiah, Sakim bin Sartiah, Sartiah binti Asrin, Asma binti Hajari Rusmi. Kawidaran terakhir ieu mah toko mazhab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana, dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah, diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang masih kene ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh, nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan, ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar,
bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa ka imah muriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal liwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel, model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di jojo teh naon jojo. Di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana deh bengkak gede. Eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeran dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang jojo Ki Umar lantaran nyana mah make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianana mah musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Si Abdul Qadir Ajalani nuku urang erek dihawalan ieu. Nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep. Kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nana nanya
muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeun anu main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mau dibawa ke Rawakidang waduh tah ieu masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian atuh pan Kangjeng Nabi mah nggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu Kangjeng nganggang teng 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 tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ye Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa lempang Tuhan Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuhan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji teh gede modal tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana
manjur tak kuduna kos gitu ilmu mata kadangnya tak manjur guys kudu direkam-rekam di HP wah ku ada di kita seorang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir ditunggu tulisan api dokter di budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya waing gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu berek we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha cek Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana neuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mau datang bae pokona wah ieu mobil nu urang meuli cash kaya murni Avanza mau datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa der
baik emang teu bisa eueuh teh mah main bola teu pugu operanan apa nya nama dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah der bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngableduh pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu mah aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaanna mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku doh coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek babacaanna nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diomek urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna ta eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak timimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun diteangan deui ku nyana eta tah Osama bin Laden boga elmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh jene di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep urang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun urang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju karek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek naon asana ieu juri cakira ieu asa ulah numpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit wari kos kararitun mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aisalian Golkar suara baik termasuk sekupi teu manjur
kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu berat daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paham Ki Umar teh Masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakatapi muntajian kamun basitin pamakatapi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadangkul doang cai nah sadangkul doang jeung empang nagela tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang teu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqa lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tama teu aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha kata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid
hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti ya kisah ente ya, berarti putus cinta pusing ya nanti ya. Emang tak tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab lawan cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid. Liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero. Komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput. Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot. Jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay. Mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay. Teu ngojayna teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin. Ngojay mah ngojay, tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojay, ieu kumaha tah lamun kos kitu. Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane, kebeneran teu bisa ngojay. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay. Na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya mah. Balas pati kisos. Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit. Leungeuna di talian, sukuna di talian dibaringkus. Aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay, hese lantaran dibaringkus. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah.
Zaminan atau Ki Zaid keur ngora nama ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cai nya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah iya konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk. Jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese. Lumpuh atau setruk kebenaran boga masalah jeung Ki Umar lah Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojai kisos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut. Sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanan sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leuleus Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdid berarti ieu termasuk kana sibhu amdid diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasa nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi. Kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu